siapa nih? Oh. Ya. Tarik ting, si ieu mah. Jadi. Tong teh. Lain kunaon pan urang teh beuti diteungeul. Maka jeung si ieu mah aneh-aneh babaturan teh. Lain mantuan, pan diteungeul itu ku si ieu. Nyeri, cenah nyeri. Lain nanya. Nyari teu gitu. Astagfirullahaladzim jeung nanya. Main penasaran. Kita di tengah nyari teu gitu. Nyeri lu. Dikitu teh si teh nyeri. Maka jeung nanya. Wah, Astagfirullahaladzim. Teu percayaan. bisa sekali ini. Kali Aduh sekali deui di. bisa rata lihat. Sekali di mah. Mana mah? Aduh. Kas. Sok lah. Penasaran ieu. Kalem jo. Kela, siaran heula hiji deui. Ngerah aya. Sok. Tinggal heula di dieu. Jalan Karena lawan. lawan. Aya. Keur gelut siaran langsung. Keur kieu siaran langsung soak. Geus lah geus sok. Lanjut deui. Geus bisi racik ya HP. Sok, ulun-ulun deui. Mah bener ieu mah. Tong tarik teuing nangolna. Lawan. Aun nyeri, tarik teuing. Nyeri. Tarik moal. Kira ngobrol lah. Nyeri, teu kuat. Kumaneh teh bantuan. Tong tarik teuing nya. Nangolna. Kana ieu. Kana heeh. Sok. Sok. Tunggu lu. Siap. Oke. Iya. Masih kuat? Kelar. Hiji, 2, kilo, 4, 5. Kakak ngawasihan. Lain bantuan. Kapan bikin dibantuan? Kurang kumaha. Kalau salah, iya. Lumayan kan. Kamu mana? Kalau salah masih Deui. Kuat teh. kuat sok. Siap. Oke, halo. Sok lah, siap. Kali ini sok. Eleknya. Sama kumaha? Elek deui. Istirahat lah. Istirahat lah, ayo. Ngopi. Deui. Oh, kopi mah. Tarik teuing. Sok mana yang bagian mah? Nyeri orang ngopi heula, ngopi heula. Sok buah. Sok jeung beunang. Ayo urang kudu kumaha? Gelut. Banyak bacot. Hebat mana ya? Ieu Nyangka urang. aslina mah. Wah. Kunaon? Kunaon? Dia ciri. Nyeri bedeung. Nyeri belum nonyok na. Aduh. Oh, ceng teh kuat. Kuat sampai kieu. Nyeri. Gila. Nyerian. Nyerian. Kita nyerian. Lain puas-puas tulungan atau emane puas-puas ya kebetulan. Urang gitu tulungan tadi sok tah. Tuluykeun di gelut. Deui sok. Urang istirahat lah sok. Sok lah. Sok. Ah, siaran. Eleh. Lu kan betul nyeri ya. Eleh si kurang oge. Aduh, iya mah kepaksa kudu nungguan dia. Ieu jelema di molot ieu. Oi, urang. Urang euy. Mudah-mudahan kieu jelema. Yang sarua miluan itu bari nungguan. Naon ieu per 2000. Aduh, main ka naon atuh ngamahi keur kopi ieu mah. Saya deui ya. Biasa engke deui we. Mola tanya. Nya. Bu, ya Bu. Dia sampai ini nggak, eta sampai acis. Ah, di rumah. Ada dagang
laris nu boga warung. Amin. Si Jono nanya. Mahal itu hasil dari Jono ya. Olah saya. Bukannya saha? Aduh. Kumaha gitu ya? Iya. Menang tuh, ayeuna hasil rampokan kumaha hasil teh? Aduh. Teu hasil Menungguan ieu ti jam 8 isuk-isuk. Da ayeuna menungguan ieu mah zaman mana itu hasil mah geus herangan deui mulai. Ah, sana mah pengaduan. Kira karana mah bebenangan atuh. Duh, kumaha tuh ayeuna? Mere teh. Acan teu larisan cenah. Kumaha tuh lur ayeuna lur? Hanya kumaha deui anak mah cicingnya ngopi. Isuk mualan nih kayak gitu menang-menang acan. Ah, cek urang mah kajian ini tong ditungguan tuang warung ieu mah. Nya bener daripada nungguan ieu jelanya. Heeh. Kalau kabeh teu puguh. Heeh. Mending ini tuh ayeuna mah. Kumaha tuh urang teh? Ayo. Sinting ieu mah. Musingkeun. Jang, itu bantuan. Heula pergi kagu. Itu karunya eleh. Sok bantuan kutiluan, bijilkeun nu jurus pok amna teh. Nah, eleh itu teh. Eleh itu teh ditinggali-tinggali teh. Sugan aya maneh mah meunang. Atuh urang sampeun. Terus samperkeun ka maneh? Aleleh ieu teh. Nyaho eleh. Make bisa eleh nu kararieu ieu teh kumaha? Sari apa nih? Ya, sok lah. Kaluarkeun lah jurus pok ame-ame teh. Sok. Siap 1, 2, 3. Sok ame-ame belalang kuku. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Astagfirullahaladzim. Di mana aya maneh? Biasa ngerampok. Mana setor? Ya. Setor naon nu kieu belaku nu kieu setor? Pan eueuh kur eta aya nage menang nage. Mana kunaraon deh? Capek. Jadi eleh ah. Eleh. Mana eleh? Cangor sih emang mana eleh deh? Tesuat terau. Ilmu na. Lawanan kafe. Ieu ubarna. Ieu ilmu ieu lumayan maneh bisaan. Atuh saha deui. Lu mana jalan mana? Sedang ribu. Kadieu kudu kieu mah ilmu. Naon? Pan itu bisa eleh ku anak buahna oge. Mana bisa ngelehkeun anak buah urang? Kamari ge mana eleh ku saha ku urang? Ah, atuh da beda deui nya lur. Pake susu ayeuna mah. Ajar bos bang ngomong lah, karena mah geus tobat we lah eta mah. Mung tobat. Yang ngerampok Itu sakurang, yang tinggal sakurang eta mah. Cenah tobat lur, tuman. Sek, bebas jeung urang mah. sikat bos. Oke, kumaha? Sok. Oh, urang boga pesto. Keun bae pes. Boga tingali ku maneh. Keun bae sok. Kudu bisa nakis maneh. Sok. Tingali ieu. Karasa teu. Naon eta priel naon eta? Bil hade eta mah. Tingali nu urang. Mana badak ngalicik ah. Mah bener ya noh. Sok deui. Oh, mana si Obos dia? Burung mana kamarana eueuh.
tenang bro. Ya, ada lur. Ini kumaha ya, Bro? Nah, ieu teh. Geus aya nama pos maneh salah deueuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Geus aya nama aring sap entok Kiki Andi. Jeung siapa ya nama? Maneh geus diajar geus ganti baju pakaian ku ieu. Geus tong ieu. Bos maneh aya nama geus eueuh, geus kabur. Geus tong preman-preman. Bener naon mah bisa mabok deui. Entong. Nanaonan Mabok. mabok. Bos bae mabok. Ulah aya nama. Habis kumaha menang duit? Pan aya gawe nu halal. Percaya ka pangeran. Geus tara obat. Tobat urang ngebegal mah. Ditong kuman preman-preman. Lain ngap. Astagfirullah kalah. Lain, tobat nu kumaha tobat lieur. Tobat menu buleun. Tobat teh nu beureum nih. Tomat. Oh. Obat nu musibah. Ieu mah tobat. Geus tobat teh nama tong nanaonan lah mabok naon kitu preman, begal preman. Tapi da euy dipikir-pikir mah bener. Kadek. Ah, naon di bawah ieu? Dua anu. Ieu, Percaya jeung dirinya. Boro-boro. Arep naon? Ongkos cenah arek insaf. Pan geus. Wah, atur sarolat duaan ieu. Kalau sarare, boleh kopi. Kas bukan. Pantun jadi ngopi. Pan insepna geus kamari sapoe. Mana belah dia? Tuh, di mana di? baturang ngaji. Wah, pamali. Batur sholat Facebookan. Oh, tinggal caranya Facebook kah teh terusuk gimana ngewa tinggal sia. Nah, ngalabatna. Nah, mere. Hana Facebookan mana? Kurang ada deh. Orang coba. Benar. Mana coba dah? Keluar. Ngaran Facebook kapan? Jono. Payahana urang Rino. Naon? Maneh kumaha? Oh, ngajak tobat. Oh, sorry atuh kan promo. Promo Facebook. Urang loba nongol like. Nuli ke musikeun sakitu. Karena urang mah loba follower. Facebook. Tong inget itu kumaha ieu logoan. Maneh. Pak mana? Erek insap. Waduh, kopi. Kencang kecil. Curi, kurang curi. Mana sekarang akan Awal naon ieu teh kait kana naon ieu calana? Kenapa gaji itu? awal mah kudu tertutup Itu. pakai hijab. Awal mah betul. Lamun setelan kieu. Pamali awal mah ora. Kebalurna rek kumaha ieu teh. Berarti orangnya pakai hijab. Maneh mah ulah ada kopea. Oh. Kira teh kudu bener-bener atuh. Kacau ieu mah budak teh. Ka mana maneh? Oh gitu. Ya Allah. Maneh kudu iksa pokona. Heeh. Kahayang. Kahayang insaf. Kemarin. Ih, kumaha mau atuh. Wah, di bedil lur. Paeh, mana masih kudu di oge. Asli. Ya apa ya tuh aku bedil. Anu paehan. Gila. Ini pakai sama. Mana naon situ? Astagfirullah. Insap mana ngomong insap lagi. Oh, nggak begal. Kacau yang budak teh. Malam lu. Malam lu. Bukan gila sih. Nah, Aduh. sama. Bukan tobat. Tobat mah. Adek. Boleh. Tobat. Keheula anan. Tuh, Juga naik. kudu dirobah ya mah. Kudu dirobah. Bajuna mal bener. Mana tobat? Tobat mah. Adek atuh. Awas ya lepas umur orang. Urang mah balik we ah. Cicing balik ke mana? Itu mangsa. Kurang dek disulap. Kudu tobat. Cicing. Kudu tobat. Orang. Tobat. Aing Ngewat lagi tobat. Kenal mata aja. Kurang. Kurang orang ngomong.
jadi bajunya jadi dua, tilu. Ya, Dari santri nama halus bro. Berubah, nama. Ini kumaha ieu? Dia kena ke mana nih? Aku kumaha emang? Mal bener ini. Aduh, Iya mah. Orang-orang lain. orang tadi surat deui atuh. Cing orang-orang cing. Saus. Bener aku cek rumah. Dua, tilu. Ah, lur, berubah ya nama. Maknya salat ieu. Kumaha gitu? Kumaha ieu? Maknya ieu. Aduh, bisa teh emang nih. Sama hot. Aduh, mantap. Iya mah, kacau. Sekali dia bisa gitu. Bisa orang-orang rumah. Ah, iya mah. Ini dua, tilu. Ya, lur. Nah, ayeuna Adek. arah urang Sekali-kali deh. Berak sholat anak. mana rek ngaji urang ayeuna langsung. Kalah bro. Udah seberapa mah itu setelan nyalung kembali lah. Tukang jalan. Atuh da ieu mah. Mana mah? Ah, bae lah bisa ka masjid ge. Kadang ngesengkel lah orang ngiri itu Kese di rumah Kiri dit deui. Cina balik gue yang saya nama teh pakai sarung itu. Di mana mau balik mana? Siap, urang rek ngaji heula nya. Awas ada dagon masjid ya. Oke. Awas ada geus ya. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum. Apa? Perhatian. Iya kali hiji Itu dia. mana? Orang buka di sini. Belum menit balik gue. Cicing balik cicing. Cicing jeung balik. Orang robah Kan yang ganti lewat. baju. Ganti baju ka mana? Ini dia, orang di rumah. Di cicing. Kare baju mana? Jom. Di samping ini. Di samping ini. Baju muslimnya ya. Tahun hijab itu hijab. Belum itu. Dan itu langsung. Rumah siap. Cicing. Dua. Menyam pakai samping. Bisa kalau sok kali di. Kalau surat ini. Terus sekarang mah enggak pakai tiung. Bisa Jadi begitu. Dek, balik atuh. Cicing orang Makanya awal pakai Ganti baju. pakai hijab pakai tiung. Salah apa salah? Cicing. Kalau kurang bilang cicing dua tiung. Nah, Tah, iya. Aing bisa bener nama. tong uang aing pakai tiung mah. Kalau itu keceplosan. Mana? Kese. Abdi. Urut di mangkun. Iya. Aing mana orang pangulung. Mau. Ya, gelis tak? Gelis jadi masih pakai kerudung mah. Oh, iya. Robek. Pakai kepala rubuh. Mana ka base camp heula? Entong nggak base camp. Lupakan base camp. Ke masjid. Kan bisa aya tugas di sini. Bekerja baru dah senawan. Biasa ngarampok. Enggak sebaju lima kudu pulang ngarampok. Bisa pite bener. Terus mana emang cocok jadi tukang batagor. Sana dagang lur. jadi batagor. Cina insap lah. Dak ceker anak oge. Aset di gue. Dagang bener usaha tengah jalan terbaik. Ada. Lain kita dagang Oh. kita tomat. Bisa salah dua orang salah bareng. Baik. Sholat. Ayo orang salah. Bimbing. Salah. Ya. Masjid. Yuk. Atuh. Kemana? Berapa lagi dia? Halo. Naon? Hah? Area lo ya? Aduh. Terus kumaha tuh? Insap. Oh, atuh. Siap. Bro. Bos besar baru dah karinsap
Ieu mah kudu melarikan diri ieu. Cuma balik moal ieu. Kembali ka ieu mah.